Kalau Persib lolos grup atau menang lawan Manila Tiger ya, sudah menunggu 3 lawan kuat. Dari Korea FC Seoul, dari Australia Melbourne Victory, dan dari Vietnam ya, The Chong Viettel. Bener wah berarti orang ke awaina jarau merenya ke Korea, ke Vietnam, ujung ke Australia. Buset deh, jauh bener wah wah gitu wah anu iya we ka Majalaya gitu atau ka Ciamis gitu duh kudu nyiapkeun ongkos ieu mah ka Korea nya arek kepanggih jeung si teh Pak Jisung urang mah jeung si saha nu gelandang serang teh sa Tomingse Jerian heueuh nya tuh barudak buru gerang ngumpulkeun nya urang ka Korea barudak we buru nuhun.